Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadaya anu dimuliakeun ku Gusti Allah Ta'ala. Langkung tipayun hayu urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci anu tos maparingan ka urang sadaya sagala kanikmatanana. Salawat sinareng salam urang sami-sami panjatkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW anu tos nyandak urang sadaya kana jalan kaleresan. Salajengna tepangkeun simkuring sukron amal ngagem pancen janten panumbu catur. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya anu tos tiasa kempel dina ieu tempat ku kituna supados henteu nyangkolong kana waktu. Hayu urang sadaya buka ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Para pangjejer sareng pamilon sawala anu dipikahormat, supados waktuna henteu merelek, lajeng wae simkuring saja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Bapak Drs. Nono Haryono, mantena mangrupikeun guru PKN. Wilujeng sumping Bapak. Pangjejer anu kadua nyaeta Bapak Didin Mafrodin, SPD MPD, mantena mangrupikeun guru sajarah. Wilujeng sumping Bapak. Para hadirin, supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang ngaregepkeun kamandang ti para pangjejer. Nu dipikahormat Bapak Drs. Nono Haryono sumangga kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Drs. Nono Haryono anu entos ngadugikeun kumandangna. Ditegeskeun deui nu saur Drs. Nono Haryono ku ayeuna nayangkeun ieu film G30 SPKI tiasa nguatkeun kana hate urang sadaya partai PKI teh kacida pisan picilakaeunana. Saentos Pak Drs. Nono Haryono ngadugikeun kumandangna, anu salajengna ka Bapak Didin Mafrodin SPD MPD hatur nuhun ka Bapak Didin Mafrodin SPD MPD anu entos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena nongton film G30 SPKI tiasa ngenalkeun sareng ngajelaskeun deui kajadian nu tos lami da lamun G30 SPKI dijadikeun buku bakal sakedik anu macana. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros ngan ukur kanggo 2 urang. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pananganana teras nyebatkeun namina sarta nyariosna ngangge tata krama. Hatur nuhun ka Dimas anu entos ngadugikeun patarosanana kirang langkung ngeunaan sakola bade ngayakeun nongton sasarengan atanapi henteu. Sumangga ka Bapak Drs. Nono Haryono kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak anu tos ngawaler patarosanana. Teu karaos sawala ngeunaan pentingna nongton G30 SPKI kanggo anak didik tos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur nedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan oge paripolah anu matak teu geunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana parahatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.